Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati wal anbiya'i wa mursalin wa auliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa jam'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila ruhi Syaikhul Qadir Al-Jilani. Khususan laruhi Bapak Ibad Badruzzaman bin Aki Jamil, wa khususan laruhi Kiai Haji Endan Nawawi bin Syafi'i, wa khususan laruhi Kiai Haji Adang Badruddin bin Kiai Haji Aceh Tapsunji, wa khususan laruhi Musanniful Kitab Tanqihul Qaul Kiai Haji Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, wa usuli wa furu'i wa silsilati wa mu'minina wa mu'minat wa muslimin wa muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Urang ngajengkeun kana pangaosan kitab salajengna nyaeta kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis Fisarhi Lubabul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Buka halaman 21 nu aya kitabna mangga urang samikeun logatanana sasarengan. Al-babu hadi asyara ari bab anu ka-11 fi fadilatil masajidi eta tetep dina mertelakeun padilahna masjid. Dina mertelakeun padilahna pirang-pirang masjid. Qala ngadawuh saha Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al masjidu ari masjid baitu mu'minin, baitu kullu mu'minin, kulli mu'minin eta imahna saban-saban jalma nu beriman. Al masjidu jadi ropa jadi mubtada, baitu jadi khobar, kulli jadi mudhof, mu'minin mudhof ilaih, baitu kulli mu'minin jadi idofat. Ari masjid teh eta imahna saban-saban jalma anu beriman. Jalma nu mukmin teh jalma anu beriman. Mukminun isim fa'il tina lapan amana yu'minu imanan fahuwa mukminun. Wa dzaka mu'manun. Namun mukmanun anu diimanan, lamun mukminun anu iman isim fa'il. Segatna teh. Lamun amana geus iman fi'il madi. Wa qala jeung pantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum di mana-mana ningali aranjeun kabeh ari jela arrojula kahiji lalaki mulazimal masjidi anu tumetep di masjid, anu matuh di masjid, tegasna marbot masjid. Fashhadu mangka kudu nyaraksi aranjeun kabeh lahu kaeta si rajul bil imani ku sabab iman. Saur Kanjeng Nabi, lamun anjeun ningali hiji lalaki anu jeung di masjid secara matuh kudu nyaksi aranjeun kabeh bahwa eta lalaki teh emang beriman gitu. Wa qala jeung pantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuh man kana bahasa man ari saning jamana takalama anu ngomong ieu si jama bikalami dunya ku omongan dunya bil masjid di masjid abato mangka ngalebur saha Allah Gusti Allah amalahu kana amal eta si jama arba'ina sanatan kana 40 tahun. Sajama anu ngomongkeun perkara dunia di masjid ku Allah dilebur amalna eta si jama salama 40 tahun anu can nyaho bejaan. Matak di masjid teu meunang ngomongkeun perkara dunia. Wa qala jeung pantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam komo ngomongkeun batur mah. Inna malaikata kana basa inna malaikata. Inna malaikata sanyanyana malaikat yatakarrohuna eta mikangewa ieu para malaikat minal mutakallimina ti pirang-pirang jalma anu ngomong fil masjid di masjid bikalami lagwi ku omongan kaheureuyan wal juri jeung ka omongan kalacutan. Jadi pirang-pirang malaikat teh mikangewa ka jalma-jalma anu ngomongkeun heureuy di masjid
atawa ngomongkeun lacut di masjid. Wa qala jeung pantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarrul baqoi ari panggoreng-gorengna tempat aswaquha eta pasar. Wa khairul baqoi eta tempat pasar. Wa khairul baqoi jeung ari pang bagus-bagusna tempat masajaduha eta masjidna itu tempat masjid gitu. Jadi panggoreng-goreng na tempat teh pasar saur Kanjeng Nabi, pang bagus-bagusna tempat teh masjid. Wa qala jeung pantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam izdakhala kana basa izdakhala di mana-mana asup sahadukum salah sayidi aranjeun kabeh al masjid ka masjid. Izdakhala di mana-mana asup salah sayidi ti aranjeun kabeh al masjid ka masjid pala yajlis maka ulah wa kadiuk. Anjeun atawa palayajlis ulah mangka ulah wakadiu kita si jama hatta yusolla sehingga sholat itu si jama rakaat ini karena 2 rakaat. Lamun urang asup ke masjid ulah wakadiu kudu sholat sunat mutlak 2 rakaat heula atawa sholat sunat asup ke masjid. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irtafa'at kana basa irtafa'at naik laporan naon al masajidu pirang-pirang masjid laporan syakiatan bari humargung min ahli ahlina ieu masjid alladzi anu ahli masjid yatakalamuna anu ngaromongkeun ieu ahli masjid piha dia eta masjid bikalami dunia kana omongan dunia patastakbilu mangkang madep haka eta masjid saha malaikat Patakulu tuluy ngucap itu malaikat irji ana basa irji kudu balik aranjeun kabeh. Paqad buisna maka tetelang geus diutus kami sadaya mula bihila kahum ku ngaraksana eta jalma-jalma. Wa qala jeung batas ngadawuh sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari saning zamana asroja anu ngahurungkeun ieu si jama sirojan kana lampu pi masjid di masjid biqadri ma ukuranana perkara ya duru anu matak bisa ningali ieu ma pil aini dina buktina panon. Lam tazal mangka teu pegat-pegat naon malaikat tastagbiru eta mamentakeun hampura ieu malaikat lau kata si jama madina salagi langgeng naon dalika itu si jama naon dalika doi itu cahaya lampu. Jadi saning jama anu ngahurungkeun lampu masjid di dieu para malaikat teh mangmentakeun hampura ka eta si jama dina salagi lampu eta masih nyala di masjid gitu. Wa qala jeung pantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari saning jamana basyato anu ngamparkeun ieu si jama hasiron kana amparan di masjid di masjid sajaman ngamparkeun kana amparan di masjid lam tazal teu weleh-weleh teu pegat-pegat naon malaikat tastagfiru eta mangmentakeun istighfar malaikat lahu ka eta si jama madina salagi langgeng naon dalikal hasiru itu amparan. Jadi sajama anu ngamparkeun naon sama katawa karpet di masjid geus para malaikat mangmentakeun hampura dina salagi sama eta masih aya di eta masjid gitu. Wa qala jeung pantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari saning jamana akhraja nu ngaluarkeun ieu si jama qadratan kana ukuran mina masjid ti ukuran masjid bi qadri ma ukuranana perkara ya duru anu ningali ieu mah fil aini dina buktina panon akhraja ta ngaluarkeun saha Allah Gusti Allah taala akhraja ta ngaluarkeun kata si jama Sallallahu Gusti Allah Ta'ala min adzomi dzunubahu tina pirang-pirang dosa gedena itu si jama. Wa qala jeung pantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saning jamana anu maca.
saning jalma anu ngaluarkeun kana ukuran ngeluarkeun kokotor ti masjid cenah. Tah Gusti Allah ngahapuskeun kana anu panggede-gede dosana eta si jalma. Sanajan kotoranna leutik doang. Anu asa katempo ku panon gitu tah. Syaratna teh nek plastik atawa naon. Wa qala jeung pantos ngadausa sallallahu alaihi wasallam kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la taj'alu ulang ngajadikeun aranjeun kabeh masa jadikum ka pirang-pirang masjid aranjeun kabeh katuruki sacarakeun pirang-pirang jalan. Jadi teu meunang urang ngajadikeun masjid sebagai tempat pangliwatan pakai jalan teu meunang ya. Allahu a'lam bishawab.